Kemananya tuh semua dok sama heseng ngarit dia gara ringkih panas cukup ya cucuk senggang beres ku beres na ngarit pamajikan pigaweun we aing mah ya ieu kebon hayang atuh matul ku sorangan sia teh iraha nya urang beres kikieuan ye ngeripuh hirup teh kieu wae mandi imah rumah tangga teh cekcok wae iraha urang nyasaan juga batur beunghar gitu gawe je muruhkeun atuh jadi bos atuh boga-boga pabrik atuh lain kieu wah hirup teh naon mah tanya tanya Cuma semit balik ayo udah cerik atuh kunaon cerik naon yang jajan atuh naon deui aya jajan naon ya kieu warung lagi nutup jeung teu boga duit eta teh boga duit terus kumaha mah ieu kieu wae mah hirup teh nya mah da ka Arab we hah rek ka Arab dadang mah teh nya aslina asli atuh kitu mah akang ngilu jeung si Neng nya aya rek umroh mah umroh lain umroh rek naon nya rek gawe pokona mi HP we budak pokona mi HP budaknya merek ini ke Arab geus teu kuat hirup kieu wae teh naon jadi degawe aing teh gawe naon TKW rek ka Arab nya berapa wae di Arab 5 tahun lah maksimal 5 tahun teu kira-kira sia nah kudu sabaraha tahun 5 tahun aya urang rek nyokom panjang saha ieu maneh itu jeung song-song we lah mah ulas maneh ulah sok naraweco rupa-rupa kitu teu kuat pokona hirup kieu wae teu kuat nya anak ge teu kuat geus daripada ke Arab jauh-jauh bae akang rek usaha ngancik arur minta pendapat ti Nyai hayang usaha nu babari tapi hasilna duitna gede aya bener ada aya kitu ada asli ada kitu aya nya aslina asli boga kawauhan ieu cenah eta kudu kadukun kumaha duk naon dukun eta teh kudu nyambung meneh di mana teh di mana aya kawauhan teuing di mana-mana make urang tanyakeun deui eta da pokona mah aya lah eta mah dukun sakti pokona mah hebat eta mah pokona mah keur ngabeungharkeun nyaan eta mah asli itu teh asli yang satu ya urang ka itu orang kan tah ayeuna tuh kumaha tanyakeun ka itu kan ngabejaana tah isuk urang init isuk initna isuk da moal yang ayeuna Cik tanyakeun lah tuh ka itu nah atuh tong cerik wae nih urang sok hayang ka Arab kitu teh cerik rasakeun heula cenah oh keur nunangan ka bogoh iya jalan usaha tah
Kabogoh jalan usaha. Ini ya, apa nih? Untung. Saha. Bus, kejero. Kejero wae lah dengan biasa. Oh. Video wae, Bah. Wayahna tadi amparan. Ah, iya sudah ke selesai, Bah. Iya, atuh da. Ya kirana aya naon ya? Iya ya amang we bah ka dieu mah. Di sekitar sami aya bagus ya. maksud anu kumanya bah ngajelaskeunna deui. Ada izin bah. Geus kabaca ka Abah kan maneh kaburu ngomong gitu. Gitu. Nah, Abah geus apa? Lempang ti luarna keneh ge. Abah geus apa? Oh nya Bakal aya tamu. bener apa Eta hebat. kitu konsultasi teh pasti we kadinya. Jadi kumaha atuh ayeuna? Kieu bah. Abdi teh nya cenah izin bah kayaknya. Masuk we lah nah caritakeun we da. Iya teh bah. Masuk caritakeun. Sugane Abah bisa merebong bolongan gitu. Abdi teh bah. Abdi teh ke jadi dari project online bah. Ya. Ojek online. Oh. Apa? Terang bah? Pernah ada gitu. Kieu bah abdi teh asa bararinggung bah. Asa sarepi bah. Kursum ayeuna teh keur mah orderan sepi tambah dibere corona bah jadi beki kumaha nya lah. Jelema nu kieu leutik mah bah. Istilah namureun jadi asa ka tincak pisan we. Gitu bah. Jadi bah istilahnya mah bah batur mah sampai orderan 5 hari abdi bah hiji ge aduh kadang aya kadang eueuh sampai teh bah. Kira-kira cek abah kumaha tah? Udah ujang pa naon? Abi teh naonnya cek si mah teh. Mun selama amun teu Udah, Salasa iya, paling abi mah Rebo bah. Salasa ta Rebo? Tah eta lah. Amun teu Rebo Kemis bah. Nya. Paling isukna teh bisa Jumaahnya lah mun teu tulus harta dijurukeun. Bisa bah abi teh. Bener. Kadang abi bisa Sabtu bah. Bener. Terkadang bener. Minggu bisa bah. Kaharti lah. Kira-kira abah kumaha bah? Dara bingung bah abi teh aduh iya. Aduh, kumanya teu moal cai. Aduh bah. Lah bae lang kene we bah. Kadi lah itu dadak bah. Ya we nama. Tadi teh. Oh iya. Percaya teh kan kieu? Nya tergantung cek abah eta nya percaya abi mah bah. Teh. Naon eta bah? Nya ku urang ieu bieu. Heeh. Bieu teh ku urang di Karawang teh. Batu Ali ieu teh. Oh betul ali. Cita apa mah. Masih Tarawang bieu ku urang gitu. Ieu teh cenah. Ieu nya cek beja bisikan euy. Oh, di Karawang teh siapa bisa bener hati ya. Keur jalan usaha. Oh teh. Ya sugana bisa gitu dipake lah. Ngan bieu teh nyata kitu usahana teh. Kumaha tah bah? Isuk-isuk jam 8. Kudu maneh macai bieu teh. Aduh, Abah teu boga euy. Abi rusuh bah. Dadak di teh ieu bawa teh buhan geus. Cakan heula nya. Usaha teh ujang teh. Tong wara ka mana karep. Ini teh ka kaler heula teh. Aya tah ieu burak. Oh, eta bah. Oh iya bah. Oh, masih ulun abah. Iya benar tuh. Cemong euy. Ka kalernya ujang teh usaha teh. Tah ngaler. Ngaler teh rada lemah ieu teh heuh. Rada lemah ngaler teh. Oke. Mun rada lemah. Ini tuh kawetan teh aya gurat kawetan. Oh, nya. Lamun dewetan aya saingan. Wayahna malik deui ka kulon. Oh, gitu. Heeh, malik deui ka kulon. Wana mah percaya walah saku we. Isuk-isuk temrag bumi 3 kali bari nyebutkeun sing payu sing loba order gitu. Sing loba cakan heula bawa. Siap. Cobaan we lah. Aduh, moga-moga bah. Cing doakeun bah sugan doa abah teh bisa mati lah. Abah teh bisa ngadoa bisa ngajampe. Bah. Mun pisan bah. Cobaan heula we lah. Aduh bah kumaha bah? Abi aduh teu bisa barang bere bah. Cobaan heula we. Tuh. Tah cek kasih cek eta mah ke kade deui bah. Atuh aduh teh nuhun pisan ya bah. Oke eta nya. Doakeun bah aduh cing an incu teh aduh. Cing loba lah gitu. Aduh, mangga tuh bah. Ngan ketong pohon ka dieu mawa cai. Oh, siap bah.
Asa sempurna euy jeung saya mah euy. Heeh sok. Ya seri urang. Halo. Kang, ih, kebeneran. Tanya keun. Naon cek? Lain anu pananyaan gitu teh. Eta di mana? Udah atuh. Geus pusing rek Arab ulaheun kumaha? Tapi teu tong bebeja ka bawah tuh dia mah rada usia urang duaan lah. Janji. Kumaha Dan wirang ya mah. Heeh, wirang atuh wah apa batu mah bahaya. Jadi wanya ciken dia tadinya. Oh gitu teh. Heeh, jadi biasanya penglaris tuh. Heeh. Tah yang kitu lain. Ieu mah sur ngababarikeun walah eta rek ngataheunkeun itu bapana budak atau cina ngadaek usaha lah Arab urang usaha ulah. Nah itu gimana kedua ya mate? Aya daek macul pancong-pancongeun. Untuk amitnya bukan gitu sakit teh. Rek ini usaha ka Arab sorangan ulah geura adu kumaha? Dia mah teh hayang sakit gitu cek. Da kumaha atuh da geus nasib diri we meureunna. Manya kudu ganti di salaki. Terus kene kitu cek lah. Udah geus kolot ya atuh kumaha nya. Tah cek. Atuh Kang nya eta na alamatna atuh kira-kira eta teh. Salah cek dia pohon deui cek. Aduh, sia. Sia. Ini hati aja. Jadi karawas-rawas teuing atuh Kang biasa we mani. Campur. Ya Allah. Yo, cek. Ieu teh keur mikiran dunya ieu teh jadikeun Kang hulang tarik teh untung teu gelo oge. Jangan ayeuna. Cek, jadi inget emang. Tah si amat si Abah pananya teh nya. Heeh. Ieu teh gempenya bebeja ke batur. Oh, di wirang mah. Jalan Soang nya. Jalan Soang. Heeh. Kampung Entog. Entog Jalan Soang. Heeh. Nah, RT 100 RW 1000. Teh 100 RW 1000. Heeh. Ai kitu mah. Lah pono mah lamun eta tanyakeun lah sama biru pasti lah. Sabah eta mah da cuma eta mah cek beja mah sabah eta teh ah mati cenah teh mah. Mati cenah. Lah dia sugan we atunya. Masuk atuh aya gerek gara-gara ngabejaan si Kang Semit kitu teh. Bantu eta yang di kompaeun ah. Mun eta cah. Ieu mah tadi kita ada uih eta. Naon? Naon? Geus pangi geus itu teh. Geus pangi. Kira ka itu na? Ayeuna we atuh. Geus atuh maneh sorangan kitu. Sorangan tuh Geus sebaeng ke itu duaan mah engke. Ayeuna maneh heula sorangan. Da maksudna mah geus tangtu kitu. Urang mah ayeuna aya acara. sorangan wae. Heeh, urang dek pameran heula. Kumaha? Yang saha? Rapat jeung RT jeung RW. Ade. Henteu iki kitu. Awas ya. Awas ya, ulah jeung awewe. Orang geus ini ka itu. Naon gitu seserian. Bayar ini teh sorangan. Ini siah manehna bakal dietakeun ku anu diekeun ka dukun itu. Tinggalkeun we sia. Awas tinggalikeun. Pokona mah bakal dietakeun, bakal digetokeun cenah daek usaha.